mah tarawani da dikasayang. Nyem heula lah jeung mari tungleg. Kamari dia kanyuk salempak can dibayar. Jabang sarokok salempak nangge. Mama Kang Haji, ayo. Dasar haji gejul. Hei kriuk. Kabeh kehet. Kabeh. Sekenyuk teu balik bunga kieu. Wah, hampura we. Detik ada ngajenguk kencing belegong dak kumaha deui jauh perjalanan ka dieu teh lewat di gunung atas lautan. Nah kunaon atuh teh joledar-joledar teuing ka uwa teh. Meni amlang-amlang antara ka dieu sia mah bawa aya pangabutuh sia mah nya ka dieu teh. Sanajan joledar-joledar ka uwa geda ingat ka uwa musikeun uwa awet muda ge anger we kurang mah dituakeun. Tuh rek naon teh ka dieu. Sasarina ge tara amlang-amlangan tarasingan ka dieu sia sok aya pangabutuh sia mah da nyaho deka aka busuk maneh wadah da nyaho dek dina YouTube ning pejuh ning. Atulah disekopot daunkeun wa eta mah pan konten bari ka pejuh jangan ge ka uwa mah tarawani da dikasayang. Sia paling gaya pangabutuhna heuh sia teh nu bener rek naon atuh ngomong we teu kudu ka ditu ka dieu lah sayang-sayang caduk sero. Paduli aing mah teu harar ayang bari nu disebut sayang walau model kitu. Lain pan wa dek teh euy belaan matas lautan jeung leuweung gunung demi ka uwa. Sugan nya sugan aya selap-selip kitu. Nyem heula lah jeung mari tungleg. Kamari dia kanyuk salempak can dibayar. Jabang sarokok salempak nangge. Nya sia mah da geus kabaca ku aing gitu tadi oge. Boro-boro dek mah ojek ti iseun boro-boro boga duit lah. Aing mah ieu ge batuk teu beli komik-komik acan dek mah. Sugan boga duit 1000 dah henteu dek ah boro-boro jang nginjemkeun ka maneh. Dek ge balangsak ngojek ti iseun. Geus sia lamun aya mah ojegkeun kada tah tok bae. Ari jang sakalieun meuli udud mah gae. Bicis motor dia henteu wa. Bebereng ada apanya, coba lagi dikasih tumpak kuda dan tumpak motor. Men sia mah hayo we nyusahkeun dewek. Tiba heula teh geus puguh sia mah keur leutik. Cik jebrog mah atuh tong nyusahkeun wae dek ah. Kayak wa teh. Heuh kitu daguan sia. Sugan we aya tarikeun sabalik-balikeun mah. Gejang maneh duitna. Dek ah Rido. Gae tua, dek nganeruskeun heula ieu capek perjalanan jauh. Goblok gua teh teu meunang dianakeun. Mang ojek. Mama Kang Haji, ayo. Tuh kehet aya milik jang sia daguanya. Ayo Kang Haji, cabut. Ayo Kang Haji, kemana? Kaki dulu, ayo antar. Oh ayo. Panas sih lempeng mah. Tarik jabrik. Kalau doa emang nyari di rumah ya. Oh alhamdulillahnya eta euy. Kumaha atuh mang teu hasil lagi teh. Da kumaha deui atuh da ari lain milik mah meureun da. Nyata. Kumaha atuh mang lagi teh teu hasil. Kewe atunya mayar ongkos mah lamun inget. Dasar haji gejul. Kemae lah Kang Haji. Gampang. Atunya kewe mayar hari ingetnya. Mulang-ulang Kang Haji. Aja. Wa, geus datang yang wa. Mana tuh wa? Teu sabar. Boro-boro teh kehet diajuk. Dasar haji gejul kena kulit banget kulu di kopea. Aing mah teu gablek duit mah nyikreuh we itu kudu lupa ojeknya. Goblok dasar. Dasar sisit kada apa ieu mah. Wah, berapa jiwa dianyuk. Haji bejo dasar siku wa siku tengah. Tapi wa euy sawo muka teu tunu hayang saredi. Berarti wa. Goblok gua teh. Terus ngomong amok waktu ieu aya harapan heueuh. Dasar bisa dianakeun. Kalau tinggal molor itu mah. Wah, aing mah molor heula aya belah.
Kita bingung tuh boga duit. Mana pinangan duit yang bayar hutang ke si Ujang? Bingung deh kali. Wah, saya itu nuker sare. Ah, dek boga ide. Hei kriuk! Siapa yang berat? Perilaku ke awewe. Yang gaduh pusaka di hadapan kalau Papa RT. Aku siap korehan. Leuran ku duit temeh babari narikna kedua. Leuwih loba, leuwih alus. Aku ngimpi bener tuh nya tadi di pengasapaat ya gua bener yang tentang kakak apa itu nggak disahkan kita sahanya ingin dicepetnya wah kasih kunyuk Wah, ku aing urang tenenan batu ali aing. Ku aing ayeuna. Tenenan ku aing gitu ali aing. Ayan, ke duitan deui wae. Ku aing tenan di dieu lah, hadapan tanggal kalapa. Turuban. Wah. Itu nih kunyuk teh kunyuk Naon teh lompatan? Naon teh kunyuk lompatan? Jika udah pinjol sama. kira ungap capek ya teh Hayu dik lah, di dieu. buru Tenang, tunggu rung busuh. Naon? lain kieu euy ngiem duit lah soalnya kegantian yang ngajanji Aing teh sia mah kus nu aing gawe di bank we. Nyaho meureun tadi nyekel emrat. nginjem malila soalnya dibayar peraku tuh boga teh ieu cacing karek dijual tuh peraku boga duit teh aing ah Ulah tuh kayak pan aing teh ladang cacing teh jang depo meureun. Bentar teu kuat sama mangkan depo we kira teh geus nyiemkeun ka aing puguh-puguh deuleuhan 2,5 ge lumayan Dah. Eueuh ah. Can dibayar ya lagi, dianyuk kok lagi di. wah waduh kita ngajengan apa sak bang loba kitu duitna buruh papayahan ke babaturan mah bijakeun Iya. kage kegantian kabeh kehet kabeh Hiji. kabeh Pangkurak mah. Gaya tuh ah. Haka gantian isukan ah. kagantian suka gede leuwihan Isakeun 2000. heeh Dina haon. ikhtiar we luhurnya yeuh sok rapat ge leuwih loba leuwih alus sukses ya mah Mulai babaturan tingang ku aing ku kampak. wah jadi ya mah kecapai bidan dah pupuk lah mah wah iya tangka kalpak nanti Itu si kunyuk ciganakeun duit teh ya. Kata baik. wah iya kalpak nanti kuliah hungkul hiji-hiji na dauh deui sekarang jangan jimatna mana iya jimatna wagoy pakai langsung hidup nanti
jadi bidan teh ka euy. Gini kan si kenyuk teh balik bunga gitu. Nah, cokot ku aing ini mah uang balik si kenyukna. Layan pan cuan deui wae. Buka duit yang mayar hutang teh aduh. Jonom ieu mah. Coba ku aing urang riksakeun bener apa henteu. Wah, bener dengan aya. Ku aing buka kredit. Wah, bagoy loba nyaan si kehet mah. Jadi nya nung Aku naon atas apa? Busuk akal maneh mah nyaho dek ge. Goblok gua teh ditungkulin, Mang. Gecan? Gecan? Oke. Can. Kumaha atuh mang teh hasil lagi. Gecan di dinya kena pengkolan eta. Wadi. Geus dapeng. Boro-boro ya anyuk. Im please. Nanti bagoy teh. Umpat ke Mang lawan lawuh sia anjing. Beresan, Mang. Beresan. Mahi ke Mang. Kurang. Cuma ka aing teh kusna gawe di bank. Ulah tuh kehet.